Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Muhammad Sena Maulana di acara program Warta Sunda. Di dieu simkuring bade ngadugikeun warta anu aya patalina sareng bencana alam. Anu kahiji, longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun baru. Nyaeta longsor anu lumangsung di daerah Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat nyebabkeun karusakan imah kulantaran katerja material longsor. Di Kampung Ciputih Tongoh Bogor Jumaah kaping 1 bulan 3 2020 katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir kaurug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha di antara anu katembong bagian hateup jeung babaraha deui rata ku urug ku taneuh. Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh eta sakampung ngan ukur di dieu aya oge sabaraha imah anu masih keneh utuh, aya oge anu ukur katempoan hateupna hungkul. Ceuk salah sahiji warga, longsor anu langsung sasebat kejadian dina poe Rabu isuk samemehna longsor dimimitian ku lini di sakitaran jam 4. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung. Selain kusabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susuran. Sakitu wae anu kapihatur ti program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Muhammad Sena Maulana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.